mudah-mudahan sing dipanjangkeun di suadiana. Amin. Disampurnakeun kesehatan juhudna. Amin. Alamin Allah Subhanahu wa taala golontorkeun karomah dan barokah kanggo mantena. Amin. Kanggo kapriyogian urang sadayana. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bayunan ikhwan wal akhwat zakirin wa zakirat mustami'in wa muslimat wa mustami'at. Mudah-mudahan urang sadayana khususna nu hadir ka ieu tempat sing digampilkeun segala urusan dunia semoga urusan akhirat. Amin. Mudah-mudahan diberkahkeun sagala sadayana salamina. Amin. Keduhan kala putra putri cucu mantu anu saroleh soleha. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah urang sadayana masih kene dibabarinan yuswa ayeuna teh sasi ayeuna teh sasi Dzulqa'dah enjing sasi payun nyaeta Dzulhijjah. Insyaallah keagehan daging domba. Tugasan mencit. Dina sasi Dzulqa'dah awal mulana sasi Dzulqa'dah teh nyaeta aya dua sebab. Nomor kahiji matak dinamian ieu sasi Dzulqa'dah teh biasana Dzulqa'dah bertepatan zaman kapungkur sareng Juni atanapi Juli. Dina dua waktos eta teu aya sanes nyaeta usum panas. Kusabab usum panas jalmi-jalmi di Mekah, di Madinah, di Arab, di Timur Tengah jalmi teh tara kaluar ti bumi carali ke di bumi. Mangka Dzulqa'dah zu hartina nu ngabogaan, qa'dah hartina cali. Jelma nu loba calik. Jelema nu loba calik disebutna dukun. Abah Uus duduk tekun. Naon sababna? Ku sabab lamun urang hayang nangtung kudu loba diuk, loba wiridan, loba ibadah. Lamun milik jeung rizkina hayang nangtung, darajatna hayang nangtung, kabagjaan di dunia jeung di akhirat hayang nangtung, kudu loba diuk. Bari calik we wiridan. Naon wiridan mah? Terutami afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Bari calik atuh teu kedah seueur-seueur teuing di magrib di ka isya sugan. Saur Kanjeng Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, alias kunci surga teh nyaeta la ilaha illallah. Surga aya kuncina la ilaha illallah kantenan. Kunci dunia oge kula ilaha illallah. Itu ngan pertanyaan teh erek moal. Itu. Jadi sangseuran deui pami kalimat Dzulqa'dah zu hartosna anu ngabogaan ceuk santri mah isim 5 abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin anu ngabogaan harta. Kalimat Dzulqa'dah jalmi anu seueur calik engke sasih payuna nyaeta Dzulhijjah. Naon ari Dzulhijjah? Ari Dzulhijjah mah kusabab sasih ayeuna jami seueur calik mangka engke Dzulhijjah. Zu anu ngabogaan hijjah nyaeta hatena anu pinuh nu dipinuhan ku Gusti henteu Dzulhajji tapi Dzulhijjah. Ari Dzulhajji mah keur jalma nu boga duit.
indit kaditu ka Mekah jeung ka Madinah. Ari ieu mazul hijjah lain jadi haji tapi haji jadi lain haji lain haji 2 kali itu haji gapleh we di posoran dada sama haji 2 kali itu mah haji lain haji 2 kali sanes tapi ayah haji jadi ayah jadi haji itu nah. Jadi sama bulan deui dina sasi Dzulqa'dah lamun urang seueur cali ibadah we ka Gusti teh hayang surga ngegeder kunci surga na la ilaha illallah hayang bahagia dunia geder kunci duliana tetep nyaeta la ilaha illallah da urang maot urang dihirupkeun urang balik tada ka la ilaha illallah malahan jelema sakarat oge hayang maca teh nya eta la ilaha illallah mending geder we ti ayeuna kitu seueur cali komo nu jadi cenah apa nu jadi dukun makan wah tirakat we kan wiridan segala rupa kan bari cali di makam wirid bari cali puasa kudu wiridan anu diparaseun kan bari cali kitu mun hayang nangtung na darajat nangtung milik jeung rezeki nangtung sagalana seueur cali dia mau loba nangtung sih jadi diuk we tuluy gitu calik we malahan dina mankobah nu tadi diawaskeun ku iki mankobah ka 31 Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tatih di makom eyangna Hujratus Syarifah di Madinah tatih lamina 40 dinten 40 wengi wallahu alam duka kumawangsana 40 dinten 40 wengi da eta makaroma percaya we da eta mawali bari tatih jaroh 40 dinten 40 wengi bari jeung eta Syekh Abdul Qadir Jailani ngahariring we maca nadoman Zunubi ka maujil bahri bal hiya aktsaru kamithil jibali syammi bal hiya akbaru walakinnaha indal karimi idza afa janamun minal bu'udi bal hiya asgharu. Nah dong saur Syekh Abdul Qadir Jailani ari dosa sim abdi ibarat budah laut ibarat gunung luhur malih langkung agung nanging upami Gusti nuloman ngahampura ibarat hiji jangjang rametuh malih kirang. Syekh Abdul Qadir Jailani nu ibadahna luar biasa wudu salat subuh ngangge wudu isya lamina 40 tahun cik ibu-ibu tadi wudu isya terus batal aja. Geus kitu aja. Sing dugi ka subuh. Jadi salat subuh teh teu wudu deui alias teu kulem, teu hitut, teu kahampangan, teu kabeuratan. 40 tahun teh angge wudu isya. Ibadah we terus. Tapi nu ibadahna luar biasa nu disebutkeun Sultan Aulia oge ngahariring ieu rumaos seueur dosa diibaratkeunna sapertikeun budah laut atawa seperti gunung luhur malih langkung agung. Tapi Gusti anu loman lamun mangahampura hampangna Gusti ngahampura kana dosa abdi seperti jangjang rametuh malih kira. Itu atuh maca naon we urang mah tengah peuting teh nuju nyalira tong berduaan wae calik weh nyalira di tengah bumi atau pina kursi atau di mana tadi di luhur maca istighfar Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarham
lanakunanna minal khosirin nu Gusti Pangeran abdi lamin kadiri abdi upami Gusti tengah punten tangtos abdi janten jalmi anu rugi buah gara-gara dosa urang hirup sagala sempit boa gara-gara geus loba teuing dosa urang ririwit boga teuing geus pinuh dosa tapi urang teu rumasa dosa akhirna poek hate itu. Maka tobat salah sahiji jalan keur ngalancarkeun anu teu lancar keur nangtungkeun nu diuk wae. Atau cik ibu teh moal eta pondok teuing eta mah geus hafal sarerea. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura abdi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim abdi nada panghampura ka Gusti Allah nu agung ka Gusti Allah nu agung teu aya deui pangeran angin Allah anu nip anu jumenengku anjeun abdi tobat ka pangeran abdi tobat ka pangeran saperti abdi nganiaya tengah milik diri abdina pribadi tengah milik maghorotna tengah milik manfaatna tengah milik kana mautna tengah milik kana hirupna tengah milik pikeun emut kadinya ngahriring tengah peuting sorangan da bakal sadar mana teh bakal lilir bakal eling usabab sadar hatena bersih hatena bakal gampang sagala rupi kitu boa nu matak seuseut sagala teh gara-gara eta boa nu matak jadi ririmit ripuh sagala rupa teh gara-gara eta jelema amok-amokan wae rudet wae akhirna darah tinggi
jelema loba kasieun ka ditu sieun ka dieu sieun rek kitu kumaha teh kitu kumaha panyakitna lambung akibat perkara itu. Maka saur Kanjeng Nabi dak mayaribu ka ila malayaribu, tinggalkeun mata karagu-ragu, pindah anu yakin diyakini urang benerna. Itu tah ieu manakib Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani disebatna nyaeta nutur para wali alias nyebut-nyebut jalmi-jalmi saroleh. Saur Kanjeng Nabi dadau zikrul anbiya minal ibadah, nyebut-nyebut ngomong-ngomong nutur-nutur para nabi, nyaritakeun Kanjeng Nabi, nyaritakeun Nabi Sis, nyaritakeun Nabi Nuh, nyaritakeun tentang nabi lain keur ngadongeng eta mah tapi nuju ibadah. Namun nyaritakeun para nabi, ye ka dieu urang nyarita tentang Nabi Sulaiman, cek ibu-ibu teh ka budak teh. Tah eta ngomong teh sanes ngadongeng si kancil. Si kancil ganjaranna. Lain ngomongkeun si kabayan, ngomongkeun para nabi. Nyarioskeun nuturkeun para nabi, menceritakan para nabi eta teh keur ibadah. Wa dzikrus sholihin ari nyebut-nyebut ngomong-ngomong nuturkeun menceritakan orang-orang soleh kafaratin anil dzunub, dihampura dosa. Tak ieu manakiban teh matak dihampura dosa. Benten sareng pangaosan biasa. Ieu mah aya disebut namana kiban. Ari manakib teh naon? Biografi. Manakiban saha? Manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti nuju nyebut-nyebut biografina Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Zikrus sholihin nutur nyebut-nyebut jalmi saleh kafaratin anil dzunub. Ari tadi istighfar mah urang menta. Ari menta terkadang dibere, terkadang henteu. Oh cenah ud'uni astajib lakum. Nya Allah mangijabah kan kahalangan bisi dina badan urang aya haram moal nepi atuh eta ijabah. Tah ari nutur jalmi soleh mah pasti dihampurana. Ku sabab eta dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh hoream istighfar hadir di tempat-tempat manakiban atawa anu langkung saya manakiban di bumi nyalira bijiji teh tina witan maca Quran Al-Fatihah siga tadi sholawat nyalira tasbih nyalira tawasul nyalira manqobah ku nyalira di borong. Wah benten bumi raosna bakal benten bakal tiis betah hampang di bawah ibadah, hampang narik miliki rezeki deh. Sanes bohong, yakin eta. Lamun bumina dipake manakiban teh kudu seorang hajat, urang menyalira. Mandayat eta manakiban maju ka hareup, maju di iuhan. Kana geus ieu geus manakiban teh. Dan cumikeun deui. Bener oke. Asalkan rezeki itu gimana teh? Kayak beja bade tapi can we. Bener bagi maju kena geus ieu. Ini bakal anggar sama orang gimana? Orang gitu teh. Jadi manakiban teh sanes masalah tua. Naon eta tah tinggal witan maca Quran, sholawat, maca tasbih, maca tawasul, maca manqobah sareng doa. Sakitu. Matak tadi doa dan baca keuna nyaeta waqdi duyunana, waqdi ugi Gusti ngalunasan duyunana, hutang-hutang abdi eta aya di dieu teh. Jeung sagala siga boga hutang. Eta teh kumplit. Diaminan ku sararea, dipatihahan ku sararea, menyete kaagehan bogana. Itu mata kumplit didinya. Nah, untungna teh apa? Jadi teh kabita nya. Untungna teh apa? Jadi teh kabita. Abi oge gaduh manakiban teh 7 di bumi teh.
hiji di bumi, kedua di madrasah, 4 barudak santri tiap malam minggu, terus manakiban keluarga 7. Ya Allah, yakin lain bagi miskin, bagi boga we 1.000-2.000 jeung leuwih meureun. Yakin. Naon saur pangarsa Abah tunda we, no? Saur pangarsa Abah sok we jieun balongna kayak ku Abah dilaukanna. Oh, ternyata sana Abah Uus. Disilakan Bapak mah. Sok we nyieun balong kayak ku Abah dilaukanna. Maksudna balong didinya teh jieun tempat manakiban. Omo bisa ngadatangkeun jalmi mah di Patihahan sabaraja. Ku Abah dilaukan teh dimilikan jeung rezekina. Mun jeung Haji Dayat mah teu boga keur manakiban ya di mana ieu? Tak ujug-ujug datang gitu. Yakin tapi jangan kumaha teh. Ya Allah gitu. Atuh minimal nyalira we. Ka iki ukeun sholawatna ukeun tanbihna ukeun. Ngageder we bili teu percanten bisi pajarkeun bohong. Awas manakiban sanes ceramah kieu sanes ceramah masalah manakibanna. Dusikeun ka iki tadi. Di bumi awas nyalira rawas keun di bumi teh. Tadi suasana na kumaha panas teu betah hawana teu pararubuh beres manakiban bakal betah hampang di bawah gitu teh. Naon sababna li annal arwahul masai sanyanya arwahna para guru para syekh anu ditawasulan yu'inuna nulungan ka urang sadayana man kajalma istahana anu menta dulu nu menta tulung bihi kalawan eta wasilah bihi kalawan eta ahli silsilah. Jadi lamun urang nyebatan tawasul ila hadratin Nabi Mustafa kangma ila rajamil anbiya wal mursalin segala sesuatu nu disebut ku urang teh datang kadinya sumping kadinya. Para arwah mah karena itu bilih teu percanten Kang Amas ngomong-ngomong juri beri mah sok ngomong-ngomong juri gue eta teh setiap diomongkeun datang ka eta tempat datang sanes bohong eta teh juri komo lamun ruh jalmi-jalmi nu saruci. Tatkala urang tawasul di bumi terutami manakiban eta teh sumping kadinya hadir di eta tempat itu. Maka kabagjaan teu kudu seueur jalmi urang nyalira we baca ku sorangan mun hoream atuh wiwarang we iki bere we kopi rokok sabatang eta beuki nya kitu gitu ngupingkeun we ku ngupingkeun ge sami benten abi di dia kan kapungkur pamea hajat aya syukuran aya naon osok ngariung tawasulan mah kur tawasul hungkul manakiban mah maca Qur'anna aya maca sholawatna sararea seueuran terus aya tanbihna pangeling-eling nembe tawasul tos tawasul menceritakan manqobah Syekh Abdul Qadir ditutup ku doa mantap teh tapi itu da songsoan deui dina sasihul Qa'dah ayeuna nomor kahiji aya za teh hurufna za maknana saur pangarsa Abah mah nyaeta zau. Naon ari zau teh rasa. Naon ari rasa cicingna dina nyawa. Rasa calikna dina nyawa. Sok ayeuna cinta bogoh ka iki nyaah ka iki nyaah teh naon nyaah teh ku sabab aya rasa ok cinta papendak jeung Haji Dayat aya rasa teu anjing seueur sagala aya rasa teu aya ulah sia aya cenah aya cenah rasa keheul beureuh papendak aya rasa rasa aya jelema aya nyawaan suami papendak jeung istri aya rasa ku sabab aya rasa eta da aya nyawaan cobi ayeuna suami jeung istri papendak
rasa nanti aya nyawa nanti cabut ku Allah bakal aya bentenan sareng henteu aya bentenan henteu beda anu ku urang dikukup anu ku urang dibatur anu ku urang diladenan tatkala eueuh nyawa masa peuting memang mit sare bareng dasar mah teh nu mahal teh naonna nyawana rasana eta rasa eta ibu-ibu papendak jeung caroge aya rasanya papendak jeung lalaki sejen sarua bentukna kitu lalakina sarua aya etaan sarua adalah beda saeutik uang wajar naon nu jadi bedana rasana tapi lo geus ngarasakeun mah geus ngarasakeun mah curiga gitu rasa eta rasa Haji deh tukang ngarokok Jarum Coklat umang odo dibere rokok Samsu da mah beukieun naon sababna rasana beda rasa beda duh gitu ayeuna cai saakua kitu hargana 3.000 jus di akuaan kitu 10.000 madu di akuaan kitu pasti 100.000 padahal sami sanaon saakua ibu-ibu nu tos talkin bapak-bapak nu tos talkin dibandingkeun jeung acan talkin beda naon sababna nu atos sareng nu teu acan minimal nu atos mah walaupun loba pegatna sakalpun aya eling ka Allah beda rasanya sama madu betul basa madu teh banyak bukan madu pahit itu beda rasana jelema tara ibadah jeung jelema sok ibadah sarua jelema tapi rasana beda nu matak jadi mahal teh eta rasa nu jadi beda ya Allah rasa beda rasa maka lamun sangkan rasa urang maksimal di hadapan Gusti Allah diukna sing loba ge ku Allah dibere rasana beda ti batur kanikmatanana sagalana loba diuk loba diuk zikir ieu mah zikir jahar kur tilu geus digalu loba diuk pae cenah lewat pae agar bae tah pae lewat pae bener tau loba diuk loba diuk aduh ya Allah loba diuk ibadah we ada urang mah kan teu betah diuk betahna diukna nonton TV komo ayeuna film saha teh film lagi cinta setelah cinta berarti osok tah awang bagian ngawuru osok teh ayeuna malam Jumat ari teh ka mana-mana apa usah apa itu diuk we walaupun sambil nonton TV sambil wirid we diuk intina niatna lain nonton TV arek wiridan sambil nonton TV lain rek nonton TV sambil wiridan rek di wiridan sambil nonton TV berharga tak nonton diuk kumaha lamun niat zikir bari gapleh wah bae tong gitu kumanya jadi uyahan kumaha rek ngajakeun kitu teh kepilaan ya teu naon sabelah nyepongan kartu sabelah nyepongan tas teh duit 2.000 kumaha itu rasa sami wae ieu aduh sami wae jalmina kieu bentukna tapi kan rasa nu jadi beda tah eta rasa urang di hadapan Gusti Allah ulah akur jeung batur semakin urang rasa cinta ka Gusti Allah semakin urang nutup rasa-rasan eling ka Gusti Allah beda Gusti Allah nutupna ka urang contoh di zaman kapungkur iblis keheul kanu namina Nabi Adam Nabi Ayub alaihissalam cek iblis teh ya Allah cek saur Gusti Allah teh iblis tinggal itu Ayub mah ibadah betul-betul ya eta Ayub hamba kuring ahli syukur
Cek iblis, wah ya Rob, mata kitu teh Ayub mah hiji harta naloba, nomor kedua anakna baragja, gedungna luar biasa, yang pantes we rajin ibadah rajin syukuran oge. Yeh maneh teu percaya jig jajal Ayub, turunlah eta iblis, niukeun seuneu eta iblis. Seluruh sasatoana Nabi Ayub teh boga onta, boga embe, boga kuda, boga gajah, boga seluruh sato. Anu ngangona 500 jalmi. Nu ngangona teh monya hiji domba tuh, hiji nu ngangon. Berarti hiji nu ngangon boga domba sekian, nyepong sapi sekian. Nu ngangona 500 urang. Tuluy eta nu 500 teh boga pemajikan. Jadi 1000 berarti. Eta suami istri teh boga barudak sadayana. Lamun boga budak tua hungkul berarti jadi 2000. Sadayana dipasihan tuang, dipasihan gaji ku Nabi Ayub sadaya. Berarti sapoe 2000 jelema tah marah. Hartana luar biasa. Ditiup ku iblis. Domba-na, kuda-na, bigolna, keledaina, gajahna, pagawena, pamajikan pagawena, budak-budak pagawena, seep sahari-harita ditiup kunaon ku iblis. Jadi lamun aya harta urang atawa naon sagala rupa teh lain ku setan-setan teuing, lain ku jin-jin teuing, lain ku jelema sirik-sirik teuing. Allah we ngutus ka iblis keur muji urang. Ari teu teh paraeh sadayana. Sumujud Nabi Ayub alaihissalam. Cek iblis, "Hei Ayub, tingali pangeran maneh geus meakeun harta maneh. Manya maneh rek sujud wae. Manya maneh rek jadi ahli syukur." Saur Nabi Ayub, "Alhamdulillah." Ari maneh gak alhamdulillah. Sadayana eta teh titipan ti Allah. Ayeuna dicandak deui ku mantenna. Terus nan hubunganna maneh alhamdulillah. Abdi teu kabebani. Coba mun urang harta dicokot, wah stres sigana. Akhirna eta iblis bebel kalaka syukuran harta beak kabeh oge. Laporan deui ka Gusti Allah. Saur Gusti Allah, "Jig bisi maneh teu percaya, jajal deui Ayub." Lungsur Nabi Ayub alaihissalam. Gedungna, kerajaanana ditiup ku iblis. Runtuh seluruh istrina kecuali hiji Siti Rohmah. Istrina, anak-anakna anu harebat pupus sadayana katinggal kuruntuhan bumi. Iblis datang deui tingali sia imah maneh, kerajaan maneh, anak-anak maneh dipaehan ku Allah. Cek iblis, cek saur Nabi Ayub, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalna ti Gusti, sina kembali ka Gusti. Eta iblis edan deui wae, balik deui ka Gusti Allah. Saur iblis, pokona mah rek minta izin, ayeuna mah Ayubna nu rek diganggu ku kuring. Saur Gusti Allah, kop asal 3 perkara ulah diganggu. Hiji hatena, nomor kedua otakna, nomor katilu letahna. Nu tilu eta udah diganggu. Salian ti nu tilu eta kop kumaha maneh. Nabi Ayub nuju ibadah ditiup ku iblis dina pangambungna sehingga langsung atul seluruh tubuh. Cenah cek dina kitab Ukul mah ngagarokna ku kuku. Saking ku atul luar biasa, kuku morolok sadayana dipake ngagarok, cik ateulna kumaha. Diangge ngagarok, lamun urang ateul, nepikeun ka boleh ceko ge da kuku mah jejeg gini. Ieu mah saking ku ateulna kuku beak kabeh. Ateulna kumaha coba? Kuku atau seep ateul keneh wae. Digarok ku kenteng ku batu. Atur keneh wae nyandak mun urang marokrak digarok nepikeun ka buruk bau. Tilu tah ujianana. Ku sabab buruk jeung bau
diusir ku masyarakatna jelema nu geus iman ka Nabi Ayub nu imana lemah mah kalaluar deui ibadah ka pangeran nu sejena. Aya nu setia saha istrina dihijrahkeun di tengah leuweung urang dipangjenkeun imah ku masyarakat umat anu setiana dilongokan ku Siti Sarah tiap waktuna tua. Itulah nu setia ku hiji-hijina Siti Sarah Siti Rohmah gitu. Siti Rohmah. Ya Allah, opat rupa Nabi Ayub alaihissalam. Maka saur Kanjeng Nabi, man sobaro bi khuluqi akhlaq zaujati. Sing saha lalaki anu sobar akhlak pamajikanana anu goreng. Urang teh boga pamajikan yeuh, goreng akhlakna ibadah tara, goreng akhlak, goreng hate, goreng segala rupa. Urang teh sabar we. Sabar dulu ya, teu nyereikeun sabar we. Maka dibere ganjaran mitla tauba Ayub alaihissalam. Seperti ganjaran yang dibikin ka Nabi Ayub alaihissalam. Sabar tuh ieu. Bener. Ada kaji eta saking ku sabarna itu gegero. Ngapet teh nyawa susis teh nyawa sabar. Teh nyawa teh. Beuteung bucikeun make kolor teu make baju ngepel. Bisa katanya sabar. Aduh. Itu teh dibasikeun tah ganjaran Nabi Ayub alaihissalam. Nu tadi naon rasa. Punten masing loba harta oge ari rasana teu betah mah da kurang we tuh. Teu boga nanaon tapi rasana betah we, tenang we, da asa boga nanaon. Abdi gaduh lauk koi disimpen dina akuarium. Eta si koi teu betahkeun dina cai. Ajrung-ajrungan. Sigana sangkaanana mun urang kaluar tina ieu akuarium urang bakal senang. Padahal mun kaluar tina akuarium pasti bakal paeh, bisa paeh ku sabab dina luar cai, bisa paeh ku ucing. Naon sababna? Sangkaan manehanana bakal senang. Maksudna naon? Urang ku Allah dibere jalur kahirupan kieu masing-masing. Boga sangkaan mun urang anu sigana bakal anu. Mun urang nyawa ka anu sigana bakal senang. Kur siga sangka salah hungkul. Nu sae mah syukuri we, nikmati we perjalanan urang masing-masing. Ulah ajol-ajolan sigala nyangka bakal senang padahal bakal paeh ka ditu. Kucing. Goreng boga. Jadi sawang-sawang deui segala sesuatu nu ku Allah dibikeun ka urang syukuran. Dan matak tenang, matak tentram teh kembali kana hate masing-masing. Kembali kana hate masing-masing. Sok beri bersanten. Nguping jalan di beunghar ngeluh we ngeluh. Anu lah ieu lah pasti ngeluh. Da khuliqal insanu haluan. Allah nyiptakeun manusia teh keluh kesah sifatna manusia. Sifatna manusia mah keluh kesah. Ari keur bangkrut keluh kesah curhat, ari keur maju poho. Ari kitu sifat jelema rata-rata. Sarerea eta teh. Sarerea. Keur senang poho, padahal mah lain poho terkadang lain poho kumaha pohokeun. Ku sabab riweuh we. Sibuk bisa jadi. Ngan diciptakan manusia mah gitu. Keluh kesah we. Tapi sawang-sawang deui nu tadina rasa senang mah rasana tumarima kana aturan Allah da bakal senang we terasa. Hatena senang teu boga duit oge kudu digeneh we ngelepus geunah. Geunah eta cek abah liren oge ngelepus geunah. Ya Allah. Naon sababna? Senang hatena. Senang. Ibu-ibu keur ngalahirkeun. Wah, kododogong. Salakina senang we sambil udud. Jika sebeleun pada teh. Gitu.
Jadi zakna dina sasi ayeuna teh nyaeta zauk teh hartosna rasa teh eta rasa. Semakin tinggi urang ningkatkeun rasa ka Gusti Allah, semakin deukeut Gusti Allah nya deuketan ka urang. Nomor kedua, zu nyaeta wau. Naon wauna dina sasi zul qa'dah? Wauna nyaeta wukuf. Naon ari wukuf? Ari wukuf teh cicing, calik. Muncul bahasa Inggris memang ajedog gitu teh. Calik. Ari jalmi nu ibadah haji nu barokah duit mah wukufna di ditu di Arafah. Atuh lamun kudu ibadah haji ka ditu rugi. Rukun Islam anu kalima kudu munggah haji ka ditu atuh urang doraka. Teu bisa ngalaksanakeunna. Nu teu boga duit kumaha? Oh nu kawasa. Loba nu kawasa loba duit teh gede ari dit. Maksa dirinya ke urang mah nu disebut wukufna lain jadi haji tapi haji Jadi. mana disebutkan haji jadi ibu-ibu tawajuh we mantengkeun dikir hopi asma Allah dicicingkeun diantengkeun dina hate urang eta nu disebutna wukuf nu disebutna haji jadi lain haji jadi-jadian lain haji jadi kitu macak nuju calik nuju kumaha teh lalu kupingkeun detak jantung dieusian ku zikir kopi tenang teh hate kitu. Jadi wauna teh wukuf semakin urang loba zikir kopi semakin tenang teh tentrem teh loba duit oge senang teh loba beas oge senang lamun rajin dikir kopi komo lamun loba sagala kita mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun haji jadi Amin. jadi songsuran deui zakna teh nyaeta rasa naon rasa ningkatkeun diri asa caket sareng Gusti asa neuteup ka Gusti Allah. Nomor kedua aya wauna nyaeta wukuf teh cicing atuh keur urang mah nyicingkeun dikir hopi dina hate nu sok loba poho teh terasa ka Gusti Allah teh dan disebutkan innalillahi teh lain balik nyawa lain balik jasad ka pakuburan nu disebutkan balik ka Gusti Allah teh lain ngabalikeun jasad ka pakuburan eta mah nepi kana taneuh nu disebutkeun uih ka Gusti Allah teh tatkala hate urang emut ka Gusti Allah eta teh dugi nu disebutkeun ngaWA teh lebih dibaredokeun HP-na tapi eta jerona tatkala diklik we dugi ka ditu sakocepat. Hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi
بالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. الفاتحة.